Terus maksud Bu Dokter naon tarik ulur perasaan Mangpud. Ya teh hate Bu Dokter lain ang layangan. Atuh Kang Pud, hapunten Abi mah teu aya niat kadinya. Abi janji suatu saat Abi bakal bikin bahagia Mahmud. Nu leres Bu Dokter. Tapi PHP mal ya. Leres Kang Pud. Ari saur Mang Didin teh mah nya ayeuna mah urang sami-sami menikmati prosesna we. Saha Mang Didin teh Bu Dokter? Eta Kang Pud musisi Purwakarta anu laguna teh sakedap ngalami. Oh, anu kita Lin. Sakedap mualami. Iya anu eta. Oh, eta. Eta ning Mang Pud apal? Ya apal atuh Bu Dokter. Kan sok ambang bareng. Kamari ge aya pas keur ngurak. Assalamualaikum. Mampun. Mampun. Boy, sama nih. Urang pun. Izin tuh ngaku bos urang. Izin Mang. Jadi saha? Kenapa Kang? Ini kan pacar Elis. Aya perlu naon deui maneh ka dieu? Teu inget maneh pernah nyerikeun urang? Atuh Mampun ya datang wae. Elis hoyong ngobrol sakedap di dieu. Bung, cara rape. Atuh sakedap Mampun hoyong ngobrol heula Elis teh. Bung. Aya perlu naon gitu ka dieu? Nya, hoyong ngobrol heula we tadi heula Mampuna. Geus sakedeung tapi na heula teuing lah. Cara rape. Aya perlu naon deui maneh geus ka urang? Maneh can seubeuh nyerikeun hate urang. Atuh Mang hampura mun Elis gaduh salah. Mun tos mah entos, Elis mah ka dieu cuman butuh nu macul. Bung, haroream aya. Geus capek. Nya Elis teh milarian teu aya ingat ka Mang Empud we da kan Mang Empud sok macul da sama Elis biasana. Urang kan geus ngomong bahasa eta. Geus lis, mulai detik ayeuna urang bakal cabut tina kahirupan maneh. Tapi inget lamun isukan pageto maneh nitah macul di ka urang. Sudi. Tah maneh. Naon lempang maneh make mundur. Cuma maju oge. Urang geus maju ge wah awen menghargaan urang. Urang mundur lalaunan urang sadar urang saha mandi teang saat maneh keur sedih. Urang pernah peduli ka maneh, tapi ku maneh teu dianggap lis. Atuh maaf Mang Pud, tuh dah Mang Pud mah mobil ge teu gaduh, motor dilan ge teu gaduh, tuh acep baban kontrakan seueur, mobil gaduh, Mang Pud gaduh naon? Maneh lis matre-matre teuing. Emang Mangpud mah sakieu ayana, tapi dina masalah cinta mah Mangpud mah bakalan setia kan hiji ngaran. Geus maneh mangkat ka ditu. Urang mah teu peduli di ka maneh. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah hatiku hanya tak siap terluka. Doa, Elis tujuh bingung euy. Bingung kunaon? Ini larian tukang macul kan enak mah Mang Pud biasana di sewa Elis enak mah aliman. Semenjak Elis pacaran sareng Abdul di aliman di sewa Elis teh. Oh, di sewa batur mah tos tandur Elis min acan teh. Tuh, udah lihat. Macam lah. Mudah-mudahan wah ayeuna urang bebenangan ya liar teh ya Allah. Amin. Ya si Iswan. Kade. Ye. Naon? Bos, kakak. Naon bos? Oos karasa aya nama lisnya. Emang urang baheula pernah kekelepekan ku maneh lis. Pernah arek mikeun jiwaraga urang ka maneh. Tapi aya nama teh sudi teuing urang kitu. Urang geus nyaho belang na maneh. Maneh cuma memanfaatkeun tenaga urang unggul. Emang bener mikeun hate aya nama euy pulang pilih. Hampura welis aya nama urang mah kajebak dina liang henang sarua. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah aku udah jeung mikiran we si Elis ieu teh euy. Si Elis mah cuma masa lalu urang. Masa depan urang mah Bu Dokter. Geus ayeuna mah mending init ka sawah jeung deui Mang Dadang.
Gawe naon, Bos? Bener ka mana? Arek ngamen, Bos. Daek teh gawe. Gawe di mana? Nya di list daek teh Iswan di sawah list. Ayo, Bos lah. Gawe naon gitu. Lumayan lah. Keur ieu nama-nama piduiteun, ngamen orang sepi ti iseun. Macul di sawah list daek teh. Mun daek isukan mulai. Hayu lah, Bos, gaskeun. Teh list nya hayu mangga. Daek lah abi, macul ge. Lumayan keur tambah-tambah. Keur mah abis ngamen sepi. Jeung deui boga hutang kasih bos tah. Bayar kontrakan jangan ngebayar. Berarti rek isukan wae teh, Bos. Heuh isukan Iswan. Nyantos tuh abi ayeuna berarti rek ngamen lah nya. Rek kuliling. Nya mangga, Bos. Heuh jig sing bebenangan liarna. Iswan semangat. Sepurupa bawa mereka semangat. Enggak apa-apa atuh. Mana sih nya ini Mang Dadang teh? Sawah doang. Telepon teu aktif. Mana hese anjing teh. Nah, itu aja lemah ya di ditu. Tanyakeun heula ya. Sama gitu, tapi salam. Tadi poin ah. Ya, jangan urang rame ngomong-ngomong itu, cicing semprot tuh Indra. Mang punten Mang ya. Apa Imam Mang Dadang teh ieu teh alamatna ka dieu ieu mah. Bang Dadang, anu sawahna lega. Teu siga nama da teu apal saya ge. Ari Amang saha? Saya Ojo Mang. Bajuna alus euy kos robot Tejo. Ah si Amang bisa wae. Itu kostum urang Mang, paragi usaha urang kieu ge. Jadi kieu emang enak mah Imam Mang Dadang di mana sih Mang ieu lah. Nu pesen ieu urang lieur ieu sawah doang ka dieu. Oh, Mang Dadang, A. Mang Dadang mah aya di saung. Ayo ku abdi dianter. Oh, enam soropeng antri ka itu, geus bae imah urang lah. Ayo Mang, ari tengah repot dulu Mang. Ayo. Mang, ieu mangga helm heula Mang ieu. A, caket ieu. Ye, Mang, arek caket rek jauh ge helm mah kudu Mang. Eta safety. Ayo. Kala. Ai Mang Dadang teh pesen dahareun. Kemudian urang di wae mah kabagean. Wah, teu beres aing ereh ku si saropeng ieu mah. Akina arep lah. Aya naon? Itu di ditu Mang Dadang. Oh, siap. Mana Mang Dadang teh? Ku di saung. Mang Dadang. Jelma hejo neangan ieu. Oh, da bae gedeung ke kadinya. Antosan kedapnya. Ayo kalem memang di sana. A. Hari ieu teh pulang naon? Ye, urang teh Gojek Mang. Gojek teh nya kadang ngatur penumpang, nya ngatur kadaharan gitu. Naon saropeng teh guru jauh. Ieu nu nganteran. Nganteran naon? Oh iya Mang Dadang teh. Heeh, Kang. Iya Tah Mang. aja. Iya kan mesen kadaharan teh gorengan ya. Oh, bener. Iya gorenganna. Oh, bener. Tu nuhun nya nya. Ayo Mang, iya nya. Tos beres berarti nya Mang. Beres heuh. Ieu teh kabehna jadi Sabarahaeun? 15.000 Mang kadangna. Duitna di ditu we di saung. Ke urang cokot heula tuh nya. Ayo kalem Mang. Oh, heula dagoan kedeung peng. Ayo, Mang. Dagoan. Mang. Kang, ari Mang Dadang teh saha sih? Ye, Ari nunjuk ka mana wae eta saung Mang Dadang. Buat gitu meni meuli gorengan jeung tepi ka COD ke Gojek hebatnya. Mang ye, duit teh ye. Oh, mohon Mang. Ye, nampi barangna ye nyakakeun atos tanya. Alhamdulillah nuhun Mang, hayu siap. Oh, iya. Tong kapok ya Mang. Oh, ke deui lah kalem di ieu deui nya. Kang nuhun ya Kang. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Salam. Naon dak urang teh? Mabar, Mang. Mabar we pagadagan yeuh gorengan yeuh. Iya, anyar kene buru. Ayo, Bang. Oh iya, bagikan. Woi, Mang Dadang. Naon puts ya. Mang Dadang, mana tuh? Tadi sudah dikirim daangan. Apa lain? Ah, semalila. Tadi aku budak ngora beakeun. Ya ieu da bumbuna alek. Yo. Boos beakeun ye hayang. Nah, nggak satu bayar lumayan. Ayo nyeri angan di candang. Jadi bere naon yo, Peng? Kesan di kieu, Peng.
Peng udah Mang Dadang mah pilih kasih mana teh kamaneh kamaneh Kunaon ari maneh Pud? undung urang mah Peng Mang Dadang mah pilih kasih hei gawean kumaneh sorangan Ye, sempot mah pundungan. undung aing mah Mang Dadang mah pilih kasih di saropeng deui hakaneun ge aing ke kabagean sarua capek sarua pagawean ieu da ji siga sigi euy mending nguseup ayeuna mah Gerak nguseup Mang di luar urang yeh urang malah hiji teh geus keun bae nu penting mah urang teu bete lah aya batur ngomong di ditu geus ayo Mang ayo Mang Pud, nah ini masih dah jalur anu ke Basugi ya. Basugi mana? Lain baheula urang boga perlu ka Basugi nya eta heueuh jalan dulu heueuh siga nama. Geus ayo bro geus ayo. Basugi teh saha Mang? Mang Pud. naon Deg Padahal didinya tempat loba laukna Mang. ya geus cara mah budakna usir ayo Ayo, geus ayo bro Udah, omong-omong nyarekan tuh. Saya mau mah tidak kagirang we. oh aranjat lanjat. Nah tetep karo ngusup loba laukna didinya. oh si harajat moal cepretan wae di area ternyata aing nguseup di dinya wae ge hanyat Mang, begitu we kagirang. Belum sih biar ke bapak orang. Nyoga ke orang mah Bang Nanang ke orang. Deg anak Mang Nanang euy geus mending ngalehan we aing mah bakal panjang sana nah bro Ayo. Tuhnya cek aing bapak aing mah sarieun marangkat Bang Nanang teh atuh bapak aing. Gitu. Aing mah minta mangkat geus. Tali jiwa Mang Pud. nah geus ayo buru atuh Ayo, para di dieu. carekan Deg ni dia loba Deg Loba Mang. Deg maneh kunaon tara nguseup deui jeung si Edwin Edwin jadi rapper. Mari kemari bersama Slim Joe di sini. Ayo kita bernyanyi untuk damaikan hati. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tak perlu saling bunuh walau itu musuh. Semua masalah selesaikan dengan musyawarah. Karena amarah buat semua jadi parah. Damai di hati kan terjadi jika semua berjanji untuk saling isi dan saling mencintai. Genggam tangan erat, satukan tekad bulat. Yuk kita sebar salam damai untuk semua sahabat. Ayolah kawan, ayo bergandeng tangan. Jadikan dunia damai penuh harapan. Cinta kasih murni tumbuh dari dalam hati. Jangan kau campuri dengan iri dan dengki. Nikmati hidupmu penuh damai di hati. Deg euy jagoan ya euy berbakat cigan euy jeung artis organ mah Oh bener Mang. Deg aing asa ulas ieu beuteung teh euy Ka mana? ising lah Oh man, di hilir kang digirang. Alit ka dieu meureun. kalem geus tuh kirahan waktu kalimat kita Ya tos aing tanya punya. anu beres ke dokter Terus aku berarti aku punya ke dokter meureun kebohongan bener asli nyaan nyaan. berarti ayeuna mah pun biasa meureun ka dokter dipercaya Asali laki, Mang Pud missing teh. Ada palit gitu. Dan Ya wios anu kami sayang. pada abu dokter
kesayang-sayangan yung bu dokter kan ganggu wah itu balik siapa Lain mang, isu kita paling. Kau balik-balik dari bui mah tuh orang mang, si pae. ini lu aing kalau di bawah itu mah Sepadahan ya? Ya Mang Put, biar badan kita sehat dan kuat. Tah bener jang gitu saya. Ulah ngoprek we kanu HP, bising ku euleun kucel. Moal Mang Put, da urang mah lain generasi micin. Aduh, ya sae atuh. Nyantosnya Mang Put bade ka itu heula. Ya mangga. Sok, olahraga deui. Nah, Ngapain lagi atuh datang ke Purwakarta? Karena sendiri yang bilang kita teh putus. Please Neng, maafin AA. AA gak bisa hidup tanpa Neng. Malah AA mah selalu begitu. Lama-lama juga pasti mengulangi kesalahan yang sama. Enggak Neng, tolong beri sekali lagi kesempatan AA buat perbaikin ini semua. Gak tahu atuh A, aku juga bingung. bu dokter Ampun, jadi iya anu ngaranna bakal ngabagiakeun teh bu dokter empun mah kecewa bu dokter sanes kitu Kang Pun, Abi dia sangat jelaskeun. Ini siapa Neng? Kok penampilannya kayak orang kampung gini? maneh teu perlu nyaho urang saha emang urang mah orang kampung bu dokter alhamdulillah mangpun mah walaupun sok boros perasaan atur nuhun sadayana Kang Pun, Kamu mau kemana? Biarin dia orang kampung. Ada hubungan apa sih kamu dengannya? kamu keterlaluan A. Kang Pun, Saat aku kejauh, engkau ngejauhan. Saat ku tak kejauh, mungkin ngejauhan. Sempat ku berharap saat kau ngicepan, padahal mah engkau cuma keperempuan. Daku mapatu, daku mapatu, segini juga udah uyuhan, segini juga udah uyuhan. Daku mapatu, oh, 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 oh. Segini juga udah uyuhan, segini juga udah uyuhan. Assalamualaikum dulur, sampurasun, salam kaheman, salam duniaeun. Ayeuna teh alhamdulillah yo, Official MC teh kedatangan kreator Purwakarta. Mantap. Ulah hilap mampir ke channel Pratama MC. Edo Baraya. hilap supret. Supret. Ah eta. Supret. Kepoan oke. Anti skip. Sempat ku Aduh, berharap sadayana. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali. padahal mah engkau cuma keperempuan. Daku mapatu, daku mapatu, segini juga udah uyuhan, segini juga udah uyuhan. Daku mapatu, oh, 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 oh. Segini juga udah uyuhan,